Udi, Hei, di mana? kita ngalawa rambutan orang anjay. Di mana? Ini tuh. Bisaan. Ayo ke warung, yuk. Urang atuh euy. Kerasa kedik. Kumaha si Ama jeung si Udi lain sih itu? Ih bener itu mah ama Udi. Yulah, der saperkeun we. Der lah. Si sindiran, silih sindir babarengan. Udah, raruas. Yuk, jajan. Jajan tuh jajan. Oh lah, jajan sok lah. Ini lo bagi rambutan geunah deh kurang mah. Saks ya. Sok ke. Tadi ge aramis Kuring ge tadi nuang hiji. Ini amis deh. Tengah sindiran ya. Anu Ya. kupas Susanto teh ya ko. Yuk lah. 1, 2, 3 Sindiran, silih sindir babarengan. Sindiran, babarengan. Sindiran, silih campas babarengan. Sindiran, urang heureuy babarengan. Urang heureuy babarengan. Urang heureuy babarengan. Orang sesindiran yap. Yuk, hayu, tapi saatnya orang ngalaguan deui yuk, sabuk. Sapuk lah sok. Yuk. Hayang Ulah yang kawin oge atuh. Ganti. Cincang keling. boleh. Cincang keling manduk cingkleng cineteng. Los ka kolong bapak Sataran Udi. Ya, maneh? Tuh nyaman ge cek kuring ge naon. kunaon alun-alun palewengan di jero na mani keueung mani wantun teu miluan di gero kalah malaweung. Meuli sawah dicatur bikin ganti kono garing tongsok lo bangaturkeun we kumaha kuring HP kuring dipake nage ku kuring di pulsaan ku kuring nyakeun bae kumaha kuring. Ari maneh bajan teh ulah ciga kitu. Nyiruan lepas na tampir, tapi kan newakna capek, tujuan rek tepas sindir, tapi kalahnya HP. Ayeuna ieu seage mawa api ala ka kalian ku ayeuna main game jiwa sosialna hengker. HP teh loba manfaatna ari maneh teh dipake na pikeun taat nyakona kaki hajar. HP teh bakal manfaat pokona pikeun diajar. Tuh loba manfaatna maneh lamun dipake anu bener mah lain mah hayo we dipake ulinan jieu. Ayeuna mah teknologi teh dipake pikeun bahan pengajaran. Tinggal kumaha we urang cara ninggelanana. Upamana dipake kana kahadean nya pasti loba manfaatna. Sabalikna upama dipake kana hal-hal anu goreng nya loba madaratna. Sapu? Ya tuh, tanggupkeun. Hehehe. Apal teh sia kamari sia aku mana baru daker alulin liburan meneh hayang ikutan cek aku teh. Kareta asalila wat katinggalanana eta basa meneh gila kos banci di calana. Basa tandur panas poe anak kuda pasawahkeun basa batur di mumule ki Sunda disapirakeun. Ya bae atuh kan merah ada gaul meureun. Ye, adi kamu di papatahan teh. Nah maneh kalah pipilun sada kitu. Tuh nyaman lagi pipiluan uring geuning. Ya, barudak dangekeun. Tina hal anu sarupa bisa jadi loba daya, tina hal anu tepira basa alay guna budaya. Geus lah lalieur. Da basa mama tungtungna ku sabab rupa beas siga kopi. Rasa liwat nu tungtungna rupa kawas aki-aki basa mama aya tungtungna. Geus wae nama mending urang tatarucingan we yuk. Boga kitu tarucingan. Boga tuh ya tarunya. Tempat pikeun urang maca pustakawan nu pamungkas naon cing. Dina baris kahiji aya kecap maca, dina baris kadua aya kecap pustakawan. Mana apa tuh? Daftar pustaka lain atuh taluk teu. Taluk lah sok naon. Tempat pikeun urang maca nyaeta tempat maca. Di nu baris kaduana aya kecap pustakawan berarti eusina teh perpustakaan. Oh, perpustakaan. Kuring ge boga ye, mumpung keur ngabahas perpustakaan ieu rada aya patalina. Ieu, taruhnya. Siap. Gudang pikeun nyiar ilmu kuring ngodok kana saku naon cing. Baris kahiji gudang ilmu, baris kadua ngodok kana saku. Naonnya maneh apal teu? Nya apal atuh kuring mah dasok maca.
Yah nya, lamun luhurna gudang ilmu handapna ngodok kana saku, eusina teh pasti buku. Bener teu? Bener duh kateruheun ieu mah. Mane bisaan meni apalan kitu. Tanganlah. Kapanan kuring mah osok mineng maca di perpustakaan. Lamun cik pamarentah mah calagara nyar ilmu tong hilap nuang tarasi naon cing. Pada lisan kahiji aya kecap nyiar ilmu. Dina padesan kadua di Purwakanti ku kecap tarasi lamun dihijikeun Nyaeta literasi. Tah geuningan geus barisa ayeuna mah. Ngeunaan literasi teh nyaeta program pamarentah anu gunana pikeun ngaronjatkeun kasadaran jeung minat maca masyarakat Indonesia di sabudeureun barudak remaja, khususna di kalangan barudak sakola. enak kuring nu ngawangsalna Sok disadana bari naplok nu bangor kudu diteke naon cik urang apal pasti eusina toke. Toke cang bala gendir tos blong angan kacang sapariu kosong. Toke cang bala gendir tos blong angan kacang sapariu kosong. Lauk emas dina ganggang disameran ku japati, boga emas teu langgeng teu cara boga pangarti.